Tujuh golongan jalma nu kayuhan ku payungna karaton Allah nu hemat dina waktu kabeh makhluk kapanasan. Tujuh panon poe banget deket pisan kira mil jarakna luhureun sirah di masyar nu sempit ku teu pugu arah. Pada taranjang nyaleker silih leuyeuk ku kesangka keum sing koceak dengek ribu-ribu tahun makhluk kalaparan banget hanaang ku Gusti diantepan komo Yahudi Nasrani jeung setan kafir majusi banget kasiksa pisan. Angin tujuh golongan nu tadi teh henang heuning nganggo anggoan sadaya hiji pamimpin nu adil tara cidera nu nyaah ka rakyat teu ngantep sangsara. Dua nono manu getol ibadahna ti budak teu kotor kanu maksiatna. Tilu jalma nu hatena nyantel bae ka masjid mah bulak-balik sono wae. Opat jalma nu nyobat dina agama teu karna dulur tawa bisnis bersama. Lima jalma anu teu bisa kagemban ku istri bangun ka pangeran muntang. Genep nu rajin sodaqoh hareureung cepan taya nu nyaho saurang-urang acan. Tujuh jalma nu rajin ceurik nyorangan zikir ka Gusti nginghak teu kanyahoan. Maka geura singkir lebet kanu tujuh tawasa hijina ameh para rugu. Aya arep-arepaneun di akhirat muga ieuna dom ka urang manfaat. Amin 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 Allahumma amin. Amin 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 Allahumma amin.